Sugi para wargi, alhamdulillah didengar ieu urang tiasa ditepang daukeun sareng cerita Jawara ti kuburan anu poe kamari katunda. Ayeuna berita ratas bagian anu ka-17. Sumangga kiwari urang puseukeun perhatian urang kana carita Jawara ti kuburan bagian anu ka-17. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian ka-16 hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina lalampahanana nyerat manah Katut Radia anu jelas katipu malag-malagku tilu kembar teh arunya atanapi tilu anu jasa kembaran teh nya harita nyerat manah Katut Radia ngapujeng ka Gunung Bengkok sakumaha anu ditepikeun ku si kembar tilu teh perantawisan Pak Alimin. Kumaha atuh para pamirsa, lajengan ari carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Keayaan alam tiberang di Pileuweungan. Manuk recet di sarada mapaesan kayaan alam harita. Sadengkeun atuh kadenge hawar-hawar surah hayam jago kongkorongok beuki lila beuki laun. Breh katingali harita teh aya 2 tantungan jalma. Anu lempang teh heula hiji tantungan wanoja. Nyage awewe tapi rikat jeung rancingeus. Nu kakalah nyerat manah. Nu harita teh lumampah jeung si Radia. Anu geus jauh ti lemur kalapanunggal. Malah terus-terusan we dituturkeun ku si kembar tilu ti tukang. Beuki lila beuki jauh. Malah mangsa alam khususna mata poe harita teh geus mancerang. Taneuh nu katincak karasa panas menin nareptep. Malah si Radia mah awakna geus juuh mandi kesang. Beungeut burahay beureum ambekan renghap ranjung. Lantaran bakat ku capek meureun. Sadengkeun nyerat manah lempangna teh gancang ngarecek baklum awewe. Atuh si Radia meniripuh. Tapi teu bisa majar kumaha lantaran ngarumasakeun jawaban. Ngarumasakeun maneh jadi bawahan. Si Radia ngiclik we panderi bari jeung nahan kacape. Lila kulila tepi ka hiji pasir reg nyerat manah eureun heula. Ret ka si Radia pok harita teh. Radia, Ade, maneh teh capek tante? kantanan we capek maneng duh di Gunung Bengkok teh teu kene teh dieu duh meuni parantos leuleus aduh maneng. Cek si Radia bari geek diuk dina batu. Nu kaperangan aya di sisi jalan satapak. Atuh nyerat manah oge kabawakeun. Tungtungna brek anjeunna oge calik. Sakadapan mah duanana jarempe we jiga anu ngadelengikeun suara manuk anu teu leh recet di sarada. Si Radia ngarasakeun kacape bari jeung ngadaguan jawaban tinu jadi dunungan atawa guru nyatana nyerat manah. Ari nyerat manah mikir-mikir pilampaheun saterusna. Lantaran ka Gunung Bengkok teh kacida pisan jauhna. Lamun seuk dipaksakeun moal tepi ku poe eta. Tapi akhirna mah pok nyerat manah. Radia, Abde neng. gunung anu kurang di Jugjug teh kacida pisan jauh tur anggang. Kuring teu bisa ngira-ngira. Teuing sabaraha kilometer deui ti dieu teh ngan anu teh teh moal tepi poe ieu Radia. Tapi kulantaran urang teh arek nulungan anu cilaka. Kapaksa meureun najan jauh oge kudu tepi. Tak kulantaran kitu wayahna najan capek ogenya urang ngeureuy we. Yah. Ulah liat ting eureun. Ceuk nyerat manah bari jung anjeunna ngadeg deui. Atuh si Radia meni ngaranjug hatena manehna mah ambekan ge. Ngahega keneh. Tapi dewasa ari kudu nolak kana parentah nyerat manah selaku guru manehna. Pok si Radia harita. Untuk semangat neng. Mangga bem lah bade ngiringan we. Cek si Radia berjung ngantung ledak ngusap kesan anu renung dina tarang. Yuk
urang lepang deui. Cek nyirat manah berjeng ngaleos neruskeun hancak lalampahan. Atuh gancang Gusti Radia dituturkeun bari pok harita. Semangan neng duh, itu tanyakan menuju gataraje muat guling gitu neng. Nah jalanna meni nanyur gitunya ih. Cek si Radia berjeng nunjuk ka jauhna. Breh memang aya jalan satapak nu katempo ti kaandangan. Ulah pamikiranna Radia. Kumaha engke atuh? Mangga neng kitu ge sae. Jawab si Radia. Bari jeung rara teret geus kitu majep duanana eueuh nu ngomong. Jarong Jon we lempang mapai-mapai jalan satapak. Tunda kaayaan lalampahan nyerat manah katut Radia. Aina urang malikan ka tukang anu keur ngintip-ngintip nyatana tilu tangtungan sakembaran. Ari ti kajauhan ngaleut si kembar tilu teh. Sajajalan teu oleh ngawaskeun kana gerak-gerik nyerat manah katut si Radia. Tapi ku nyerat manah mati kanyahoan da puguh rikip jeung sagarupan geus diperhitungkeun. Bari jeung laleumpang pok atuh ninggina harita alias panengah. Cece, rek di mana newak siwarati bodas teh? Apan geus jauh ti lembur anggang teh desa. Padahal mah jadi atuh urang sardegeun. Cek gina bari jeung ngareret kalancikna nyatana cicikan katelah tina. Pok tina ngajawab tegas pisan. Kudu sabar atuh. Jadi mata-mata kurang hade. Urang kudu tarung di tempat anu mata nguntungkeun ka urang. Sabab pamaksudan urang kudu hasil kelawan telobak keluar tanaga. Yuk. Aya mah urang tuturkeun heula. Tuh. Geus ada jauh tuh. Cek tina bari jeung ngacir nunjuk nyerat manah katut Radia. Nu harita memang geus jauh pisan, tapi jelas katempona sabab dirinya mah carang ku tatangkalan anu geledek. Mangga, cek kitu oge sae. Tapi rek di mana dipagatna ya? Cek gina atuh tumanya deui. Jika nama geus teu sabar hayang geura buru-buru nyangkala kerat mana. Atuh pok tina ngajawab. Urang di Pasir Belang. Sabab tangtu bakal ngaliwat ke pelebah dinya. Malahan mah urang sakalian bergen we ka kuburan heubeul. Ngarah bisa dikubur langsung di dinya sekalian. Cek, nah di mana aya kuburan heubeul? Gina bangun kaget. Jika nabai manehna can nyahueun. Ari perkara pangalaman mah eleh keneh kutina. Utamana pisan mah dina perkara patempatan. Jeung deui tina masok minang dibabawa ku guruna nyatana Nini Kalingking. Ieu dangekeun. Pernah nama lebahkeun Pasir Belang. Teu jauh ti urut urang waktu ngadaguan si Edrod teh. Yuk gancangan, bisi katinggalin ku si Malati. Ulah bakal loba omong. Jol bata tanya. Yuk. Cek cikal berjeng nunjuk atuh karat manah anu katempo geus lapat-lapat jauh. Nya sang dik kitu majep si kembar tilu teh eueuh nu ngaromong. Terus tiluanan laleumpang di gagancangan nuturkeun nyerat manah katut si Radia. Beuki lila lalampahan beuki jauh khususna mata poe harita geus sering sir ngulon. Hiliwir aya angin pagunungan karasana meni matak seger kana awak. Malah si Radia mah meni ngarahuh narik napas panjang. Ari nyerat manah dong Jon we leumpang meni ngagidig teu luak lieur. Jiga-jiga nu hayang buru-buru tepi ka Gunung Bengkok. Sarta hayang buru-buru tepung jeung bandara. Malah dina kongkolak panon beungeut bandara teu oleh kokolebatan we. Jajantung ratu tutunggulan. Hate ting sarblak teu pugu rasa. Nah kituna oge atuh da aya hate kadua leutik nyerat manah hate ngancan dikacapkeun ka bandara. Ya Allah Robi, nah di mana atuh Kang bandara teh nya lah. Perang siang geus telat teuing aing. Geus tanasa meureun kunuk jarahat. Cek geuntes hate nyerat manah beri ngusapan dada. Tapi ari sukuna mah tetep we leumpang gancang pisan. Sang geus liwat sawatara waktu serog ka ieu tempat. Horeng eta teh anu disebut Pasir Belang teh. Rag nyerat manah ngarandeg heula. Ret ngareret ka si Radia pok harita. Radia kurang. Kuat keneh leumpang atawa henteu? Cek nyerat manah bari jeung neuteuk ka muridna nyatana si Radia. Ai si Radia can wah ka ngajawab deui. Kalakahan hapranjung narik napas bangun ripuh. Dadana turun naik, pipina atara burahay beureum. Kesang mending ngucur tina tarangna. Sang geus rada tenang pok si Radia. Kiat nama kiat neng.
Nanging perantos capek aduh abdi mah. Nah kapalih mana atuh tujuan orang teneng. Cek si Radia bari jeung brek diuk dia luhureun cukut. Panon neuteup ka Nyirat Manah. Radia, mana teh anu kapilih pikeun ngabal kuring. Takut kitu mana kudu sanggup nuturkeun lengkah kuring. Sanajan capek, sanajan wegah, wayahna. Yuk urang lempang deui. Tapi supaya jalan rada deket, urang mau tau jalan kalebak. Yuk tuturkeun. Sanajan capek, sanajan wegah, wayahna. Yuk urang lempang deui. Tapi supaya jalan rada deket, urang mau tau jalan kalebak. Yuk tuturkeun. Cek Nyirat Manah bari ceruk selempang deui atuh kapaksa si Radia teh nuturkeun deui. Bari jeung bawaha teh nu handeueul. Lantaran kakara oge gek diuk kudu geus miang deui. Parandene kitu teh burung nurut we da teu wani ari ngalawan mah. Gancangna lalampahan Nyirat Manah ka tut Radia. Telila tapi kaje tempat. Nu tayalian iwal urut tepungna si Ejrod jeung si kembar tilu. Barang Nyirat Manah tepi kalebah dinya gebeg hatena meuni asa ditumbu ku halu. Lantaran ngarasa reuwas jeung kaget, dumeh nepu kuburan anyar keneh. Lenyap hate Nyirat Manah ngalenyap. Pok ngomong ka si Radia. Radia, tuh tempo ku maneh. Naon itu? Alah, kuburan neng. Da kuburan sahanya. Jika nama anyar kene da taneuhna oge beureum keneh ning. Cek si Radia bari jeung melong kana eta kuburan. Hate rada deg-degan malah harta kene boga sangkaan goreng. Disangkana teh eta teh kuburan Banara. Malah Nyirat Manah oge sarua boga sangkaan kitu pok harita. Radia, paling siang ieu teh kuburan Kang Banara. Duh. Kumaha lamunnya kudu ka manane anu mayahanana. Cek Nyirat Manah bari jeung ngager nemeng Cisoca. Hate ting saredet jajantung ratu. Duh katuneng lu. Abdi mah komo kirang katerang. Cek si Radia bari jeung ngalimba deui. Panon moloho kana taneuh kuburan anu mencugung keneh beureum. Horeng eta teh kuburan si Ejrod teh. Sabot Nyirat Manah atuh sing si Radia gudem catur. Ada cakakak di kajauhan kadenge anu seuri. Horeng si Manah horeng teh si kembar tilu geus tarapi kalebah dinya. Keraon sia. Cek eta sora meninong toreng pisan. Atuh gebeg Nyirat Manah ngarenjag saker kebek. Awakna ngageter tandaning nafsu. Untuk kekerot ngancing nahan amarah. Red ka kenca, red ka katuhu, tapi teu aya nu katempo kajabat ti tatangkalan mah. Kitu deui si Radia. Manehna teu kira-kira bae wasinana. Manehna ngurilingkeun panempona kaayaan di dinya. Sugan jeung sugan aya jelema sejen, tapi tetep teu aya nu katempo. Atuh hauk si Radia nyentak baun anu keheul pisan bari panon culang cileng. Hei, saha si lain ha? Manusia atawa setan? Keluar siang lamun heueuh sia wani ulah ngabongohan jiga setan. Cek si Radia bari panon mah atuh teu daek cicing terus we gular giler nempuan kasebut ning eta tempat. Tapi edas eueuh jawaban nu kadenge ngan sora si Radia we sorangan tunting saleor katahan ku gawir anu nang tawing. Geus kitu jep teu aya nu kadenge. Akhirnya reet si Radia ka Nyirat Manah pok harita. Saha nu tadi cecengiran teh neng? Jurig atawa manusia? Tangtuna oge manusia Radia. Jiga-jiga awewe. Sabab jurig mah moal kikituan. Keun antep moal ladi oge kaluar geura. Tapi awas Radia, urang kudu hati-hati. Siapkeun pakarang. Ceuk Nyirat Manah bari jeung taki-taki. Panon mureleng kasebeudur ning eta tempat. Nyirat Manah bener-bener geus nafsu. Katara ralaina gerada geuning. Abdi mah parantos siap kanggo tarung neng. Kantun ngantos parentah ti neng. Jawab si Radia beri ngagilirkeun pelah bedaung. Syukur Radia. Geus ulah ngomong deui. Cek pirasat kuring bakal aya nu daratang ka ieu tempat ieu. Ceuk Nyirat Manah beri kerung.
Atuh jeb si Radia oge jempe. Telila. Malati bodas. Gera papatkeun jam memodar. Umur sia kan tepi ka poe ieu. Sia bisa lolos tina ini kaingking, tapi mau bisa lolos tina serangan aing. Gera taki-taki sia malati bodas. Cek hiji sora awewe nu tadi. Nu teh yalian iwati tina pamimpin sekemar tilu alias sekemar tilu nu pangcikalna teh. Anas siak teh atuh cepirna nengrat manah asa disebit. Podidig nafsu bijil, pok nembalan. Setan, anjeun. Keluar. Lu bener-bener satria hiji jago sok. Ulah main bokong juga bolon. Keluar. Cek nyerat manah meni denger sorana teh berijing taki-taki. Sedangkan si Radia rada gempeur lantaran ngadengin ini kalingking disebut-sebut. Itu awak rada ngageter. Pok ngomong jeroning hate. Alah, ini kalingking disebut-sebut. Waduh. Adah. Kamuan ini kalingking kutu eta. Duh, nah aing rek kuat gitu. Nada serangan ini iblis. Becilako 12 yo. Cek si Radia berijing cudag cideg keur kitu korosak. Set. Jeng. Hari penyerat manah ayat. Hiji tangtungan awe ngapedegak gagah pisan. Panon malotoh menigalak alabatan mata hilang. Gebeg nyerat manah ngarenjang. Terus mundur 2 langkah. Tapi panon mah malohok kanu anyar datang. Sanggis hate nyerat manah rada tetempok harita. Sanjen. Rekna nyamperkeun ka kuring. Malati bodas. Buka mata anjeun. Jawab eta awewe teh yalit iwal titina. Salah saurang ti si kembar tilu. Tamat nina ngomong jeleng-jeleng celek-celek. 2 awewe datang nuturkeun sekaligus. Jadi ngariung ka nyerat manah. Atuh gebeg nyerat manah ngarenjag deui. Kalawan teu sadar pok ngomong kana dirina sorangan. Si kembar tilu. Cek nyerat manah berijeng taki-taki. Anjeun geus nyaho ka kula tiluan. Tetela mata anjeun teh waras keneh rat mana. Bener-bener pisan. Kaula teh si tilu sakambaran. Murid andalan ini kalingking. Nya kuring pisan anu bakal nyangkalak anjeun seras mana. Sabab kula geus diparentah ku nuni guru pikeun nyangkalak ka anjeun. Nu salaku melati bodas anu nyata-nyata si rat mana. Buronan ini guru. Leuwih hade anjeun nyerah rat mana. Teu kudu jumput di nu ngaran si kembang areng anu telemi anu teu samit sabab melati bodas tereh layu. Cek tina barijeng melotot ka nyerat manah. Biwirna seri tapi teu matak lucu. Lantaran mangrupa serina hiji iblis anu ngancam-ngancam mangsa. Setan. Si melati bodas mob serah bongkokan kitu bae teu puguh. Kula boga harga diri, boga tanggung jawab, jeung boga hiji keyakinan. Kula mau benang dikabawa ku sakaba-kaba. Leuwih hade anjeun baralik sama meh dibaban pacing ku kula. Cek nyerat manah mereka kena tuntunahan amarah. Panon mureleng kanu tiluan. Atuh cikikik si kembar tilu meh bareng harita. Ting cikikik tin cakakak sareri. Atuh kaayaan lebah dina jadi rame ku seserian si kembar nu tilu. Anu mata ku kurajeun tin saleor ka jero jungkrang. Si Radia anu hatena geus peot ti tadi keneh. Harita teh beuki soak bae, malahan mah beungitna pias koneas. Manehna asa keur adu haripan jeung malakal maot. Tapi arek kabur era ku nyerat manah jeung sieun salaku guru. Jeung deui sieun dipaehan di pangheulana ku si kembar tilu. Melati belas. Mentong ngagap premis ya ka si kembar tilu teh. Sabab sok sanajan aing tiluan pangawak awewe, tapi sanggup pikeun ngaruwuhkeun lalaki. 1000 lobana. Komodoi atuh ngalawan si anu ngan sakeupeu jeung bajuna jeung cadukna. Nu mata leuwih hade pasrah sia anjeun. Kaing lamun pasrah anjeun bakal salamet. Sarta bakal jadi murid deui kalingking nini guru. Anu paling utama, yok geura pasrah malah teu bodas. Cek tina berjeng maju salengkah. Panon melotot seukeut menikeun ka galak. Awak nyerat manah ngalapar bakat ku ambek. Celik panas asa disebit. Kakara harita aya nu ngahina basa ka manehna, hauk nyerat manah nyentak teu eleh galak. Hei iblis, mentang samong sia. Pikeun si malati bodas tibatan nyerah leuwih hade ngababatang jadi badusan. Sok geura maju sia.
Aing geus siap sadia pikeun ngaladenan sia. Cek nyerat manah bari jeung serog masang kuda-kuda. Ari tina jeung gina katut mila ting cakakak seuri ting cekikik mata krawing kana cili mata eur handaruan. Geus kitu pok tina ngomong ka Mila. Mila, lai antepen. Si Melati bolos tetep bedegong. Ayo, cangkal aku sorangan. Teu kudu ku di luar lah. Mangkeluk sahulu wae mah. Mangga ceuk. Sabeus dan paleun abdi getos ateu. Jawab Mila alias panengah bari serog maju salengkah. Terus singkil bari jeung padon molotot ka nyerat manah. Nya seuri jiga nungwa. Tapi samemeh Mila ngamimitian tarung. Kadehila para pamirsa, pangdedel ieu acara ti PT Dankos Laboratoris Indonesia nu ngahasilkeun mangrupi-rupi obat-obatan di antawisna Mixagriplu pikeun ngusir ka sakit flu pilek influenza demam jeung awak galingging paranas tiris leueut Mixagriplu. Bila alokat rajang flu sareng batuk leueut Mixagriplu batuk. Pami alo ngagaduhan murang kalih anu rungsing, hareeng, paranas tiris sinang ngaleut mini grip pelonya. Mini grip Mixagriplu batuk sareng Mixagriplu dikaluarkeun ku PT Dankos Laboratoris Indonesia pangdedel utama lumangsungna ieu carita. Atur nuhun kumarupi perhatosana mangga urang Bandungan deui caritana. Nah harita teh maju salengkah nyamperkeun atawa ngadeukeutan ka nyerat manah. Terus singkil bari panon molotot nya seuri jiga nungwa. Tapi samemeh Mila umitian tarung si Radia jadi panas hatena. Komo ari ngadenge pamimpinna atuh dihina mah. Serog si Radia maju sabaraha lengkah pok ngomong ka nyerat manah. Neng. Mangkuluk sasiki mah pasrahkeun nya kabeh. Dipake sasarap oge moal seubeuh. Sok mundur heula neng mah. Ceuk si Radia bari jeung rengkenek masang kuda-kuda. Jelila surut atuh nonjokkeun pereup ngalah dadaan Mila. Tapi mendingan sakilat Mila atuh ngagilekeun awakna keplos atuh harita. Pereupna si Radia ngeplos ngahakan angin kepigelang si Radia ditewak ku Mila. Maksudna mah dicentok terus dibandingkeun. Tapi Radia geus ngarti. Gancang kuda-kuda sinang ngayangkang. Atuh surut harita katarik ku Mila. Sanes tepi kana awak Mila siap dek. Pereup kenca si Radia nangal pisan atuh kana dadaan Mila. Yuk, Mila nebikan gegero tapi ku Mila teu dirasa pura-pura tahan. Paling to pigilang si Radia diparilitkeun ku Mila. Tapi si Radia bisa keneh nahan diri. Sakilat si kula ditilepkeun bari jeung si suku katuhu ngageser ka gigir saeutik. Yuk, siku si Radia harita diajulkeun kana gado Mila. Ya, teu beunang sia. Gila keplos. Siku Radia harita ngajul angin. Bareng jeung kitu atuh mendingan sakilat Mila atuh ngoset suku si Radia. Koleang alah blak si Radia ngageblag ka tukang. Gereleng atuh ngagelengkeun awakna. Koleang si Radia hudang deui beri jeung napas ngahegak. Cakakak atuh Mila nyeungsirikeun ka si Radia baeun anu bungah pisan. Sak maju deui sia. Cucurut. Kalah ka omongna we sia mah ngagelag-gelag guludug. Tapi dengan buktina kitu ketret. Cek Mila bari jeung molototkeun panonna ka si Radia. Ai si Radia menireng hapranjung beteuwas kadeudeuhnakeun. Malah nyerat manah oge rada ngaranjung. Ari gina atuh jeung tina harita teh ting sarengeh we si bungsu anu keur tarung jeung si Radia. Bangsat sia ngahina ka aing sia. Yo asaan. Cek si Radia bari jeung seret harita teh oge nyabut peso balati tina cangkengna. Hyuk hyuk mintonkeun curus menipak keupis. Jika terlatihan atau cekikik Mila harita. Nanaonan teh curut bulu itu. Hayo geura maju deui sia. Aing mah teh aya waktu pikeun ulin. Sok maju sia kunyung. Cek Mila bari jeung melotot ka si Radia. Puding si Radia nafsu. Jeleng runcat. Muru ka Mila bari jeung nyabetkeun peso balatina. Tapi hiuk pikilang leungeun si Radia ditewak ku Mila. Karena gancang lir kilat. Atuh si Radia teh bisa minge. Gibeg awak Radia digibegeun. Tapi det leungeun si Radia dihompet ku leungeun Mila.
Sadengkeun atuh leungeun si Radia anu nyekel peso nyolodor ka hareup. Yuk geuk. Perah peso harita didorong ku dampalingeun Mila. Yuk kaplok. Plak atuh harita. Peso teh kalah kaharagrag. Sakilat beheungna si Radia didengkek ku Mila. Atuh teu bisa walakaya si Radia hadita. Ngan ukur suku we totojer jiga kuda beger. Tapi eueuh hartina sabab kuda-kuda Mila kuat pisan. Gero Mila ngagorowo kartu katina. Cece, kumahakeun emang gelo teh cece padaran ulah cece. Ulah Mila, lepaskeun deui, lepaskeun. Sabab ulah mah teu diparentah modaran cucurut bau. Cek kajabati kitu, era lamun modaran anu karatu patut mah sok lepaskeun, lepaskeun. Jawab tina marentah kadina bangun salse pisan. Atuh puguh tumrapna karat manah mah matak pleus ka bina-bina. Cepilna anu geulis nempikeun asa disebit. Hatena perih asa digerihan ku hinis. Kalawan tobat catur. Haciung atuh harita. Rat manah luncat narajang katina. Barjeng ngagero tarik pisan. Nyerat manah atuh harita kayunkeun peripna nu katugu kana dada tina alias si Cika. Atuh puguh tina mending ngarancu. Sabab tadi sangka ti tadina bakal diserang ngadadak. Yuk geduk. Babokong tina kabenangan koloyong bakat ku seueur sabot kitu hiu atuh gebro pale pisan tina ditimpah deui atuh harita. Setan siapa sih yang ngebungan aing? Cek tina barjing kokoloyongan tapi barang ditimpah deui jalan bersap. Cek dina dan sakilat geus ngahadang ka nyerat mana. Pok harita. Mantau bakal suka bungas ya. Ya rasakeun. Hiu blesur. Purip gina nyurudut ngancam kana gadona nyerat mana. Tapi gila keplos panarajang nonjok angin seak nyerat mana narajang kagina. Dampas suku meninggal belesur ngelak cacariwan. Tapi gila keplos panarajang nyerat mana oge najong angin. Cileng gina mundur heula salengkah. Atuh nyerat mana ngarasa tumanina saburut maju dua lengkah. Anu diarah teh tina anu masih kene sosorontodan. Tapi seak jebet palipitan nyerat mana ditampilin ku Mila. Tadi ngarasa ruas pedah dulurna kebedangan. Sadengkeun si Radia mah atuh geus dibalangkeun kasih si pakalangan. Atuh puguh nyirat manah mending ngaranju. Cileng mundur salengkah. Langsirahna kerasa lanjung. Tetempoan rada muter. Tapi gibeg-gibeg nyirat manah digebegeun awakna. Dadak sakala jagjag waringkas deui. Lalambutan karumpu deui srog masang kuda-kuda. Panon melotot kagina jeung Mila anu ngajarega hareupeunana. Asa belahan kuat oge tahu lu nasi malati bolas tehnya. Tapi awas ya. Sakali deui si ku aing Cek Mila parijeng hiuk nonjokeun peureub lebah kenca di arah palipisan rat mana. Atuh lap nyerat manah ngalokeun sirahna. Gagal di lantaran tonjokan Mila mangrupa gerak tipu. Wareng jenggelokeun nyerat manah suku Mila mending ngajelepung melagado. Yuk. Seak gila keplos panarajang Mila teu hasil. Lantaran nyerat manah ikan sagilekeun sirahna. Barang cikitu suku kenca anu tadi ditukang maju salengka. Aleungeun sakilat ngarawel suku Mila anu dipake najong. Yuk kawak geut dicentok ka gigir rat mana. Atuh koleang. Gebuk Mila hareup dibebetatan. Eta gerakan teh kacida pisan gancangna nepikeun ka teu katarakugina. Malah harita oge kina atuh ngolohok lantaran nempo Mila anu geus ngagubrak. Barang jeung kitu nyirat manah ngirimkeun panarajang ku peureub kana pipikina. Hiu kelep gina ngalapkeun sirahna. Keplos panarajang rat manah nandok angin. Seak gina malikeun di sukuna bari jeung ngajelepung kana gado nyirat manah. Atuh gebeg nyirat manah harita ngagebeg sarta ngarenjang. Gancang mundur lobada salengkah bari miceun panarajang anu musuh. Keplos serangan ginah teu beunang. Lantaran samemeh nyirat manah bisa bergerak. Ti tukang atuh disabet putina anu geus jagjag de. Seak pededug atuh bincurang nyirat manah. Dibaba da ku suku tina. Aduh, licik sia ngabongan. Cek nyirat manah atuh berjing kolelang geburu namru terus ngagerung. Atuh cekakak tina harita. Lunas ya. Hayu udang deui setan. Jeung dampal suku aing sia ye. Hak anta. Cek tina seak nerajang deui rek najong kana careham nyirat manah. Tapi serepet gurilap atuh nyirat manah harita ngalugas bedog. Seak dipake mapag suku tina. Atuh mending ngaranjung tina teh. Gancang atuh narik de sukuna. Panarajang teh diteruskeun lantaran teu wani.
kudu ngadu suku jeung bedog mah. Sabot kitu korejat nyirat manah udang deui. Rengkenek masang kuda-kuda bedog dipangkeun hareupeun dada untuk kekerot ngancing nahan amarah. Nempo musuh ngalugas bedog gero dina ngagorowok ka dulur-dulurna. Dina, Mila, si kasabelan tim ngaluarkeun si ih tah. Ayo, raponan ku sarea, ngarah tadi modar. Cek tina, bari srep nyabut bedog. Atuh serepet dua adina harita tekina jeung Mila oge nyarabut bedog. Meneting gurilap katojo ku mata poe. Sadangkeun atuh si Radia barang geus sadar deui manehna meuni ngaranju. Lantaran nempo nyirat manah dikepung ku tiluan bari jeung marawa pakarang. Kalawan teu panjang mikir serepet si Radia oge nyabut bedog. Terus taki-taki di sisi pakalangan. Sugan jeung sugan aya musuh anu balangah. Maksudna rek dibeungohan. Tapi hanya katempuan kutina gero tina ngagorowok. Mila, beresan heula cucurut burung, buru. Cek tina atuh bari jeung nunjuk ka si Radia. Nyebutna teh si cucurut atuh gebeg Radia ngarenjag. Sabab teh tela pamaksudanna geus katohyan. Kalawan teu sadar cileng si Radia luncat ka tukang tapi kolerat belesur Mila. Lumpat bari jeung nyabet beuheung si Radia. Hiup bulan terang atuh si Radia mapag bedog Mila. Atuh der si Radia tarung jeung Mila. Tetela Radia teh wawadena mah gede kene sabab gada geus kaduru ku nafsu ti tadi. Panarajang cukup ngariweuhkeun ka Mila. Nempo kitu nyirat manah rada salempangeun. Lantaran si kembar tilu lain lawanan nu enteng-enteng boro-boro nimpan tara si Radia dalah manehna oge can puguh mahi. Pikeun ngabudahkeun ka keuheulna seak nyirat manah narajang katina. Alias si cikal nu diarah teh suku tina tapi pelantung tina luncat ka luhur keplos bedog nyirat manah ngahakan angin tapi ngan sakilat sabetan bedog dibalikeun deui bareng jeung tina anu rek nincak di kana tanah lanyap tina ngalenyap hiuk bulan terang di tanahku bedog deui durica kembang seuneu meuli muncrat celek tina bisa napak di kalawan salamet tapi nyirat manah teu mereka sempetan sama metina ngarenghap narik napas bedog nyirat manah geus ngagurilap deui ngalah kana beuheung. Tina ngelokeun sidahna beri mapag serangan musuh bedog serang bulan terang dua bedog awor deui. Barang jeung kitu syak atuh gina narajang teh gigir nu diarah teh cangkeng nyirat manah tapi hiu bulan terang eta bedog katadah deui ku bedog. Barang jeung kitu atuh nyirat manah muterkeun bedogna luhureun sirahna ka luhur jeung ka handap. Sorana meuningah hiung bangbaraan. Leungit bedogna timbul gulungan sinar bodas adu susah ditembusna. Atuh kapaksa tina jenggina teh malundur. Bari jeung nakisan serangan ti nyirat manah. Sora bedog anu diadu meunikeun katrong terang dibarung kuting buricatna kembang seni. Dina kayaan kitu gero si Radia harta ngagorowok bang anu leuwas. Aduh! Jeung si Radia anu harta keur didesak ku Mila. Bedogna meceleng jauh pisan bareng jeung ngagero kitu atuh si Radia luncat ngajauhan. Sadengkeun nyirat manah atuh anu harita keur ngadesak tina jingkina ngadadakeun heula. Lantaran kaganggu ku sora si Radia. Barang reg nyirat manah eureun. Siap atuh aya bedog mending nyuruh karek nembus dada. Lenyap. Nyirat manah harita ngalanyap jeleng luncat ka tukang bering taun nyabetkeun bedog belentrang bedog awor. Belentrang cae nyirat manah napak di kana taneuh tapi sabetan musuh datang deui rek ngababad kana suku. Atuh pelantung nyirat manah luncat meuni ka luhur. Keplos panaraja musuh ngadeg angin. Pikeun ngajaga diri bareng jeung turun deui atuh kana taneuh nyirat manah muterkeun di bedogna. Atuh dua musuh teu bisa nyerang kitu bae lantaran bedog nyirat manah cukup mata kabahayakeun. Celek nyirat manah nincak di taneuh. Gero ngagorowok ka si Radia. Radia, kabur, pejaan ka kalapanungan kabur. Cek nyirat manah bari jeung tetep muterkeun bedog pikeun ngapendung serangan ti musuh. Ari si Radia harita teh memang geus ripuh pisan. Mainna ampir-ampir rubuh ku Mila. Ngan ukur bisa balecet-balicet micenan panarajang musuh bari jeung ripuh. Barang ngadenge parentah kitu nyirat manah anu ngagorowok bieu. Si Radia ngajawab bari jeung luncatan micenan panarajang musuh. Mangga, sama aluru. Si Radia harita jeleng luncat atuh ka tukang balicet malik sakuat tenaga. Tetela ari rita kabur masegut manehna teh ngadadak loba deui tanagana. Deregdeg sudah dia lumpas satakar tanaga. Guru bas mapai kebon heuri. Atuh kolebat jeleng disusul ku Mila tapi gero tina harita. Mila, teh kudu disusu. Balik ieu bro.
cek tina atuh marentah kadina. Tepanu nama moloho ka Nyerat Manah. Sabab lamun balangah atuh manehna bisa celaka. Nyerat Manah teu dianggap remeh ku tina teh. Sabab geus kanyahoan ka geesitanana. Atuh reg mila eureun. Terus marikeun awakna nyampurkeun ka dulur-dulurna. Sida dia mah diantep we sinak kabur. Nah sababna ulah diudag cek. Apaan sarua musuhuran? Cek Mila sanggeusna aya tukang ngentina. Pok tina ngajawab. Mau aya gunana mending ugar ngempung si marati budak sok. Hayo rapodan. Buut tiluan wah jalila. Lamun teu bisa ditewak hirup-hirup apak sapodaran lah. Cek tina beri serog maju deui salengkah. Ari Mila pok harita. Mang aja sok urang kapung. Jawab Mila beri jeleng luncat atuh ka tukang Nyerat Manah. Tapi sama meh nicak tadi gancan Nyerat Manah mundur bari jeung nyabetkeun pedog ka tukang. Siak gebrok harita. Barang kitu gero dina ngebejaan ka adik-adina. Gila awas pedang. Cerah cek tina bari narajang ka Nyerat Manah. Lantaran ngerasa paur sok sieun dulurna ka bedangan. Mangkading anu keur luncat disampakeun ku bedog. Tapi Nyerat Manah geus nekat jeung tibatan nyerah mending kadang ajur tutumpuran. Nampotina narajang teh teu dipalere. Cag para pamirsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Kumaha nasib Nyerat Manah anu dikepung ku tilu sakembaran? Insyaallah enjing urang sami-sami Bandungan di dina bagian anu ka-18 na. Hatur nuhun loh kumaha rupi perhatosanana. Ujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.